Kang, tadi bahasa Inggris na kalong teh naon? Bahasa Inggris na kalong teh mun teu salah mah bet nih. Ah, manyambet. Lain bet mah paranti eta pingpong kan? Heeh, sarua eta nya bet. Ngan lain bet eta maksudna nulisna BAT dibacana bet gitu. Oh, lamun bahasa Inggris na sapi naon? Sapi mah kau. Nu bener atuh Kang, mun nyebut abis sapi, ngomong keheul mah. Lain kau di dinya lain. Maksudna teh kau, COW dibacana kau gitu. Maya habis sarwakeun jeung sapi atuh Kang. Lain gitu kan nanya. Keun dieu teh sapi naon bahasa Inggrisna dijawab kau gitu. Nyalah bae geus, bae diga sapi ge daripada akang diga monyet. Oh, yang mana? Oh nanya keun. Ya kan, jawab.